Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hei barudak kelas 4. Kumaha damang? Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Wilujeng tepang sareng Ibu Sugi. Dinten ieu bade diajar pangajaran hiji ngeunaan mikawruh rarangken di-keun sareng ngagunakeun rarangken hareup di. Saha anu terang naon ari rarangken teh? Tah, rarangken upami dina bahasa Indonesia mah nyaeta imbuhan. Rarangken teh aya sababaraha rupa. Di antawisna nyaeta rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang, rarangken barung, sareng rarangken gabung. Tah, ayeuna urang diajar heula rarangken hareup di sareng rarangken tukang keun. Pek titenan kalimah ieu. Jawer kotok biasa dimangpaatkeun pikeun ubar rupa-rupa panyakit, kawas kencing manis, nyeri beuteung, borok, jeung bisul. Kalimah di luhur ngandung kecap dimangpaatkeun. Dimangpaatkeun teh kecap awalna mangpaat ditambahan ku rarangken di sareng rarangken keun. Conto lain anu mikawruh rarangken di-keun nyaeta unggal isuk noval sok dihudangkeun ku indungna. Tah, kecap dihudangkeun teh kecap awalna mah hudang ngan dirarangkenan ku di sareng keun. Pek ayeuna lengkepan kecapna make rarangken di sareng keun. Pigawe kawas conto. Conto, runtah sapu ku Dani. Runtah disapukeun ku Dani. Tah, ayeuna pek lengkepan kecap anu aya di handap ieu ngagunakeun rarangken di sareng keun. Nomor hiji, langlayangan apung ku Marwan. Nomor 2, radio hurung ku Bapak. Ayeuna urang teraskeun diajar ngeunaan rarangken hareup di. Rarangken hareup di dina kalimah gunana pikeun ngawangun kecap pagawean. Contona baju nu asalna kecap barang jadi di baju nu mangrupa kecap pagawean. Conto kalimatna, Susi keur di baju heula. Pek ayeuna teangan 3 kecap nu bisa dirangkei ku rarangken hareup di. Larapkeun kana kalimah. Conto, aya kecap bawa. Kalimahna buku teh dibawa ku Roni. Tah, panginten sakitu wae kanggo dinten ayeuna. Tong hilap diajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.